Kumaha carananya supaya si Kribo nguber-nguber anggun terus? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hei. Balik Pak. Balik atuh. Kunaon? Itu mah lamun nahan. Ngalamun. Resep ngalamun lah. Ya juga gering kepikiran dibayar bapak. Dan lebay bapak mah sayang ke anak. Kalau sering-sering ngalamun gitu, bapak salah sampai tadi jawab-jawab. Oh. Geus masak can? Encan. Kunaon can masak? Ya duta ge beak. Hah? Duta beak pakai make up. Pakai make up. Dandanan nih Pak, dek di dadanan. Danan kumaha? Make up, anggun terus beli make up. Eta duit beak anu kitu doang. Oh. Contoh doang, tutorial dek teu. Tutorial kumaha sih? Tutorial make up. Bisa ngasih lu duit tuh? Bisa. Hah? Bisa, yakin. Kamu ada tampang bapak gitu. Aya, keren pokoknya. Ayolah, jeung anak naon sebenarnya. Kedap tuh cakep helanya. Naon ente jeung si Neng mah. Biasa di luar ih. Pak, geseran ka ditu tuh. Kemana? Nah, kan nyata. Nah, Kan ada caang. kebal mah. Bapak lapar ih. Keju tuh. Ih, Ceng. Ieu lembur kurere amatnya, Ceng. Ieu biasa nasuk aya jelema kurang sasendok ka mana ya, Ceng? Oh, baik itu tadi. Ceng. Ceng. Astagfirullahaladzim. Udang. Lah. Kebiasaan sia sih. Setiap pengen ngobrol ge molor bae hirupna. Tunduh aing ya, yuk. Ih, Tunduh. geus seger teu? Di. Naon emang? Aya obrolan ye. Berenang. Jeung ngadengekeun mah. Atuh geura. Kieu Ceng. Aing neuk ngabedil anggun. Setuju tuh? Ih. Beli langgun. Mancuna bogoh dibedil. Ih, aing lain ngabedil buut lain, maksudnya ngabedil katena perasaana. Diterima moalnya aing. Jadi aing nembaknya diterima moalnya menurut sia. Tembak. Oh, ngungkapkeun. Nah eta. Geus can Neng, ih, bawa amat sih meuni beraja mi. Pak, tinggal tiungna ya. Geus cantik ya. Geus cantik can. Cantik gelis jasa. Apa aing. Ih lah, bagubar amat sih ya. Gas. Geus. Cantik tuh. Cantik. Coba kadang bapak ngaca heula tuh. Hang nyaho. Gerang ngaca. Aduh. Anak. Kumaha ya si angkot ngadandanan. Bagus tuh ya. Nah, iya nu aing resep ya. Cantik. Pinter si Anggun. Nya pinter ngame kapan kieu mah di sekolah renang. Cantik. Ih. Kabawakeun kieu sih jadi ngondek aing. Assalamualaikum. Salam. Pinter Anggun ngadandanan bapak ih. Pak RT banget temen ibu belesat, gelis. Cantik Foto kan? yuk. Ayo. Gelis happy ya tuh. Geli satu nang saha anak Pak RT mah pasti bisa. Ih. Ih, Gun. Kumaha anak ulin mah? Ayo, kita yuk. Jadi Ulin ke mana? ulin Hah? leader hangout. Engkot ulah sore-sore balik nak. Salah. Yuk, bener lah Pak. Ayo ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau duit tuh? Awak. Kaca di Halo geura atuh. Naon? Tembak. Diterima moal. Atuh terima na mah teu nyaho. Kumaha engke. Atuh sia kudu semangatkeun aing atuh. Lah, semangat amat geus geura tembak bae. Coba bangun sepele kitu diterima meureun. Woi, Ngopi. Sebelahan bae kos kutu kebon sia. Aing mah Mus di mana, Gus? kota aing Di mah. kota. Set. Cecarian. Gus, Naon? teh hijau siu kopi.
Itu kode. Keren jasa aku Agak serius. datang sih mah. Keren bener eta kacamata. Iya tuh pasti. Pasti. Lebih keren mah mun beli kopi ya. Nah, eta bener. Kode pijitan heula. Ceng kadang selau. Aduh, benar real. Aduh. Mau kopi itu berarti. Selau bisa teh buru-buru guys ya. Mantep lah. Pokoknya mah. Waalaikumsalam. Tuh, beneran tuh. Lah, oh Nah, iya. naon sih ya? Ro, Non, aing kopi cerita di Magiung. Pesen kopi. harapnya datang atau yang di pulang. Iya, yang kopi. Sige buru-buru. Pesen kopi lagi lu. Sabaskom. Lah kebal. Kini. Berarti deh ya. Oh, nya. Anggun. 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 Wah, Anggun. garam butuhkeun anggun ya. Pasti bakal ngagoda anggun. Nah, begitu susulan gimana yuk? Mah benar yang yuk. Ceng. Tuh, set kamar anak yang datang selempang. Bodoh amat. Ih, kapok eta budak. Kamar ku geus gabugan ge. Woi. Konyol, tiga kunci datang. Redek ada. Ulah begitu bae mah di Magiung. Begitu bae di maji sing sabar, tenangkan hatimu. Ayo bener bos, sabar dulu mas slow. Tuh ben lempeng sekos jamban. Pas hati aing slow. Gitu dia jadi boga hatimu orang pas kereta kudu lurus. Nah, slow eta anggul. Kereta lurus tuh, lurus kan. Ih, bengkok kan ge. Gitu jadinya. Ulah itu baik. Tuh, saya di kamar tuh. Dekat aing. Pasti ngendakeun jasa. Ih. Mending aing muter deui lah. Jadi gerehe. Anggun. Naon sih lo gegeron bae ih. Tuh gitu jawab. Iu, lo gegeron bae. Tuh mau gegeruan garoge atuh ti tadi tarik di tembalan. Pan caricing sih. Jahilan yuk. Jahilan. Oh yuk. Ayo. Bisa bae itu suara itu aja. Ih, pita itu. Inte lain pita. Bohong satu. Anggun itu. Ente ih. Tuh kan itu. Kan anggun ge jelema meureun bisa hitut. Ulah sok nuduh pita itu menang pamali. Bela be terus bela. Terus satu nih itu. Kameramen itu. Tuh, tekan. Siang yang itu nah. Naon bener. Sedik naon ka dieu? Nuturkeun sia, nuturkeun anggunnya. Oh. Itu jelas. Dik naon nuturkeun anggun. Dek aing mah dek nembaknya na. Ya saksikeun ku nya. Oh, iya geran coba. Lah. Anggun. Anggun daek teu jadi pacar Garo. Ulah ditolak deui, please. Nya, daek teu. Anggun. Anggun. Ih, garo mah teu peka. Kunaon sih pita? Tuh kan si pita marah. Atuh jadi laki mah peka naon. Kunaon? Banget perang hayang dua-dua. Tuh kayak itu saya tuh. Tuturkeun tuh. Ih, Tak. Marah tuh. Kunaon sih? Nyau. Ulah marah. Kita marahnya. Garo nembak Anggun. Enggak satu ayeuna mah. Kita daek jadi pacar Garo. Ah, garo mah dikerin sakit wae. Bener. Janji. Bener ya? Jadian ya nya. ini saksikeun aing ye. Naon? Nembak anggun aing. Ih, nurutan bae. Saksikeun heula. Heuh, geura tuh. Anggun. Sebenarnya Tobi ngeresep ke Anggun. Anggun daek tuh jadi pacar Tobi. Daek. Daek. Ceng, aing jadian ceng. Ceng aing jadian ceng. Jadi itu jelas. Tanya ih. Naon eta nya? Ada tak? Aing terima. Oh. Diterima. Itu narawan. Nonton. Emang film ditonton. Geus. Film nanggesan lah. Ayo. Geus lah balik. Ayo. Dadah. Dah. Film nanggesan. Siu. Siu.
Jangan lupa Gitan. subscribe. Dadah. Cerita ngalir ngidul. Oh yang cangkangnya kalian ya. Woi. Udah amat. Udah aman.